anu hiji pecak eta anu hiji bengkung gitu sih. Bongkok. Bongkok ta bengkung. Bongkok bahasa urang. Bengkung. Bengkung bahasa Bandung gitu. Bongkok bahasa Rangkas. Bahasa Rangkas. Bahasa Rangkas bongkok dinya. Bongkok kita. Dongki. Enggak. Bongkok. Pokoknya nu kitu bela. Yang bongkok neon kan. Lain. Doain tuh. Lain nama bongkok. Iya mah bongkok cedera teh ya. Kitu tah. Ieu na pas di na ieu. Kita. Anu hiji pecak santri, tapi santri pada ngundang mah mun ieu aya acara naon diundang. Iya mereka pakai kalinter. Santrina. Di tarikana eta santri teh. Pas suatu saat diundang teh kanu hajat ngariung teh ngariung pas di nu ngariungna eta nu bogana aki-aki hajatna boga hajatna nu boga hajatna teh aki-aki cenah jeung nini-nini teh hajat salamatan naon teh nya mah itu boga samak-samak acan eta harus sama ini cenah kumaha urang jarek aya acara ya teu boga samak-samak acan mah nya batur cenah tamu rek cenah ngampar dina palupuh cenah na amben lu kumaha nya cenah ini ngahulang we cenah ge cenah kieu bae cenah ge pan cenah bobogaan sorangan pan cenah lembeng ieu cenah urang betot bae urang ngamparkeun ieu cenah sia cenah ganeng ih cenah atuh moal katempo ieu ki cenah pan urut-burut baheula cenah ayeuna geus cager lembengna tinggal lembengna eta bener eta mah ditarik diamparkeun setengah imah eta mah ngampar eta mah rong permadani we bagus teu nyahoan ieu nya diamparkeun we nyait hah kadang gitu atuh mah serentir sia mah entar bila aing nyawa eta mah ka gugu eta mah dan datang santri duaan tadi diundang ieu biasa geus ngariung geus pangajian gitu tinggal ngobrol eta budak teh bari rokok bari barang dahar ngarokot teh eta bari barang dahar aki-akina mah ngajedog di juruk ieu nya bari ngarasakeun lonjak boboga anak kayukeun batur mun nya atuh tangis rada baralik teh kan tinggal santri teh tinggal rada ngempulong main ngampangan beureun santri teh tekan babaturan biasa sering lalagaan tulisan meureun iseng eta si nukeun terus ieu cenanya dasar pecak dia mah cenah jero hatena barang akan gitu nyahono ngeunang teh nyahono ieu meureun mah pulau pilih asal ceuk bae jadi di jailan ku aing lah cenah digawean eta santri babaturan teh ya yo cenah nungguna mah ieu cenah naon eta tulang kotok dagingna mah kumaha na beak di dahar ku si bengkung teh kieu ya nungguna mah ya cenah ambil ini ada sambal deui kegetuk ya cenah tong elem cenah yo ngunah ieu mah cenah sia teu meulikeun ti tadi cenah ge geus ya cenah aya tenang beunah ieu ngunah di elem kumaha ngunah seungit deui cenah tunggal tulangna dia mah anjing cenah ngunah di atuh gegal di mana kayak gunana mah cenah ieu becenah geura karahna bener paksa akun kumanehna di gegal sakencangna eta tulang kotok sampai kemana molotot bunta tadina pecak gegel pas molotot bunta kaget mah dulu jelema mun lobanya alhamdulillah syukur eta mah sampai ka sujud berenja kau tulang teh Gusti cenah abdi alhamdulillah ya tos tiasa ningali ayeuna mah cenah beri kasih pokok teh dulu tuh bagong aya mah tulang ieu cenah pantesan aing molotot teh cenah gagal leurak goblok dia mah cenah gawean aing pantek dapat ieun tangkengna tulang geus bongkok teh bulepak da tunggu lihat mun bongkok teh adi derlek ada dia ngomong bohong dongeng dong iya dongeng dong coba aku lanjut nggak bisa diampar ayo main kagum eta doang aku
lanjut. Bisa diajen sama. Sampai buka aki-aki melembeng. Aduh, Betul ke 1 meter ya tai mana, Plong? Ayo manin kagugu kita tuh. Golopok teuing eta mah. Lagi anu ngarokok meunang. Heeh, kebetulan mah na atosnya bersyukurlah. Anu tadina pecak bisa neuleuh. Anu tadina bongkok main hade. Cenah ieu mah hikmahna urangnya cenah. Iya meureunna Bersyukur be nya. Ja pangeran jeung bulan isnageun urang kuarina. Bersyukur manehna eta. Teh maena ngarokok be nya ngarokok teh. Asbak meureunna. Cilak cileuk asbak belah mana cenah meureunna. Teh ya meureun mana bari ngoleset teh kabur teh bari teu dulu teh. Baru man rokok ieu sabarna mah. Dina dina ieu bae kitu na samak di bawah di kosor-kosor mah. Ugu kanjut aki-aki eta. Aduh enggak ada bangsa balena. Tuh. Bohong. Gua acak-acakan. Bohong. Ai belan seriku dapar kena ku legai ya ku golopok tah. Ayo, Pak. Tumarana gedong ya. Gitu lah. Supaya jelema penasaran bener gitu. Namanya dongeng mah ngabobodo anu ieu cengeng. Kan dongeng, ngabobodo jelema cengeng. Kang mewek. Saya kisebeling gua kisebeling. Bisa beli botol. Iya, bisa. Ting dibeli ya cenah. Putran ieu berat duit cenah. Ngariung teman. Kena pengajian. Mereka ngadoa mah namun gengsi jangan ising teu kuat mulas eta. Pat aing ising aing kagok cenah ieu keur ngadoa ieu. Kiai teh kumaha ieu manehna. Mules. Kabudulan manehna. Ising di dinya beri diu. Ising manehna beri diunya kabudulan teh. Terus meureunna pas geus beres eta manehna ja isin kumaha ieu nya. Na samping teh mainan pasina mah meureun ieu na samping ge dong. Mana baru isin teh. Pak, Kak. Ieu cenah samak bagus amatnya cenah. Atuh mohon Pak cenah ieu sama kenang-kenangan cenah ti ieu di dulur cenah. Kamari cenah dulur mah aya timah-ting ti mana bae cenah jaya. Kenang-kenangan mah dipasihan cenah hadiah. Ini teh cenah bangun bisa mah cenah dipeser ieu cenah ku ama ieu. Ama eta kolotnya. Kumaha mah dipeser cenah ieu. Ih ulah mah cenah punten bae cenah sanes kitu ieu cenah ieu mah ja kenang-kenangan abdi. Ieu mah jadi ical jadi mau dical ku abdi cenah. Henteu cenah mama maresep bae cenah ieu. Sampeyan permadani ieu ku bagus ieu cenah ieu. Ulah lah mah punten cenah. Mau dical. Geus kieu bae cenah ayeuna masa ieu bae cenah 1 meter bae lah cenah ieu ku ama ieu nu diukan ku ama ieu cenah dipeser ieu. Sakieu sabaraha cenah ieu 1 meter ya. Begitan lah cenah. Potong iya tuh ulah mah kena rusak cenah digunting meureunna cenah. Karpetna digunting cenah. Cenah rese amat gini jarek dibeli ku mama ge cenah. Geus burung kieu bae na manu diukan ku mama bae sakieu lah aing cenah yo. Tah satu tempat diuk mama tah sakieu tah cenah. Dipeser ku mama, kumaha yeuh cenah. Atuh sami bae cenah. Punten ulah moal deui cal. Tong mama cenah sigana dong hayang amat cenah ieu kana ieu. Ja ieu mah lamun lain hadiah mah cenah dipasihkeun ku abdi kumaha cenah ya punten bae. Mending aya nu sanes ditu aya jadi cenah di kamar bade mah. Embung cenah mama mah ieu cenah. Ja bagus ieu cenah. Tetep teu dibikeun eta ku nu bogana. Cenah rese amat cenah dibeli bae ieu cenah nu ieu. Marah. Diisingan ku aing teh cenah ieu sama heut ge cenah. Beri hudang teh manehna. Tah cenah anjing. Beri balik. Ana yang manehna mah ngising geus tadi gitu. Batrek dibeli dia mah. Bisaan spesifik dah. Bisa. Batrek dibeli eta karpetna. Isingan gitu. Kalau rasa amat dibeli ke diisingan teh kuat. Bari hudang teh tah bae kita gitu. Bener jam 6 polet be. Segede batu baterai. Cek lu hajat na kumaha. Hah?
Atau ngolok bae meureun bener bae cenah ieu mah maksudnya. Kedua kayang nek kitu amat. Kita kana umur bener di sampung geus mulus itu tadi mah teu ngadolak kene. Kayak bae nu kitunya. Kumbung ieu eta pe dicilitik. Heeh. Jelema mah eleh bae. Ya. Akui bae manehna mulus kitunya. Kitu ieu kitunya. Kebudulan ya. Kebudulan. Wah kuat ditawar satu tiuk manehna. Kibeta. Parah. Kayak sebeling. Abah meureun. Abah sebeling. Abah sebeling. Diintip. Jadi jelema dusun dah kok mah jelema dusun resep mah. Jelema dusun. Di modus sana balik. Ke kota.